A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bismillahi ngawitan abi ngaos kana ieu kitab Sulam Taufik. Kalawan nyebat asmana Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani nu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbi anu mangeranan Allah al-alamina kasadayana alam. Wa ashadu jeung nyakseni kaulaan sanyanyana tingkah sareng kalakuan la ilaha teu aya pangeran wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu anu sahiji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. La sarika nu teu peryogi atanapi nu teu aya nu ngarencangan lahu eta tetep ka Gusti Allah. Wa asyhadu jeung nyakseni kaulaan sanyanyana tingkah sareng kalakuan anna wa asyhadu sareng nyakseni kaula anna sanya saestuna Muhammadan Kangjeng Nabi Muhammad eta abduhu utusan Allah eta hamba Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Salamu gima parin rahmat sa Allahu Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallam sareng kasalamatan. Wala alihi sareng mugi aya salawat sareng salam didugikeun ka keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wa tabi'ina sareng ka umat-umat nu tabi anu turut ka Kangjeng Nabi nu turut ka para sahabat Kangjeng Nabi. Amma ba'du saperantos ngaos bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam. Fahadza makari ieu matan anu hadir tina hate ki musannif eta juz'un latifun hiji juz anu lembut. Ya sarrahu muga ngagampilkeun kana ieu juz'un latifun sah Allah Ta'ala bimatina perkara yajibu anu wajib naon ta'limuhu naon ta'allumuhu belajarna ieu ilmu wa ta'limuhu jeung ngajarkeunana ieu ilmu wal amalu bihi jeung ngamalkeunana ieu ku ilmu lil khasi pikeun jalmi khas jalmi alim jalmi anu faham wal ami sareng jalmi anu awam wal wajibu sareng ari wajib ya ma eta mah perkara wa ada nu ngajanjikeun sa Allah Gusti Allah fa ilahu kana ngamidambeulna eta perkara bitawabi ku ganjaran. Jadi nu namina wajib teh nyaeta parentah Allah lamun dipirampah ku eta jalma nu ngalaksanakeun parentah Allah wa'adallah cenah Allah tos ngajanjian ka eta jalma bisawabi ku ganjaran wa tawa'ada sareng bakal nyiksa Allah bakal ngancam Allah tarikahu kana ninggalkeunana eta parentah bil iqobi ku siksaan ku ancaman. Jadi lamun dilaksanakeun cenah kenging pahala lamun ditinggalkeun dosa eta namina wajib. Wasama itu jeung ngaranan kaula hukanu itu juz'un latifun Sulam Taufik namina teh kiram kitab Sulam Taufik ila mahabbatillah ala tahqiqi. Nabi dinamian ieu kitab teh kitab Sulam Taufik ila mahabbatillah pikeun
pikeun supaya mahabbah ka Gusti Allah, ngangen-ngangenkeun mahabbahna ka Gusti Allah, ala tahqiqi kana sanyata-nyatana. Jadi diajar kilam silap taufik teh supaya urang teh cinta nu nyata ka Gusti Allah. As'alu mundut nyungkeun kaula Allah ka Gusti Allah al-Karim anu maha mulya. Ayat jala kana mugia ngajantenkeun Allah zalika kana itu juz'un latifun. Minhu anu lungsur ti Allah, walahu sareng ikhlas karena Allah, wa fihi sareng dina mahabbahna Gusti Allah, wa ilaihi sareng tugi ka Gusti Allah, wa mujiban sareng netepkeun atana ngamastikeun lil qurbi kana deuketna kana caketna sareng Allah, wa zulfa sareng luhur darajat ladaihi mungguh kersana Allah, wa ayyu wafiqa sareng mugia maparin pitulung Allah man ka jalma waqafa anu ninggalkeun anu ningalikeun anu atanapi anu diajar atanapi anu maca alaihi kana ieu juz'un latifun bil amali kumidamel kumidamel amal bimuqtadahu kana eusina ieu juz'un latifun. Suma taraqi saterasna mungguh darajat bitawadudi kalawan asihan atau kalawan resep binnawafili kana pirang-pirang pasunahan liyahuza supaya menang ieu man hubbahu kana cinta na Allah, wawalahu sareng kana pitulungna Allah. Paslun ari ieu teh hiji pasal yujibu diwajibkeun ala kafatil mukallafina ka jalma-jalma anu mukallaf naon adkhulu fi dinil Islam asup kana agama Islam, wasubutu fihi sareng tetep dina agama Islam, ala dawami kana salawasna, wal tazimu sareng narima katetepana perkara, wal tazimu ma sareng narima katetepana perkara, lazima anu geus ditetepkeun anu tos diwajibkeun ieu perkara alaihi ka eta mukallaf. Minal ahkami tina pirang-pirang hukum, pamima sareng sapalihna tina perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nguningakeunana, wa tiqaduhu ngan sareng ngaitikadkeunana mutlaqan halna mutlaq, wa nutku sareng ngucap bihi kan eta ma fil hali tina tingkah in kana dimana kabuktian kafiron kafir, wa ila sareng lamun teu kabuktian kafir papis salati maka cukup tina salat, asyhadati ngucapkeun dua syahadat, wa huma adi asyahadatani ta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana asyhadu alla ilaha illallah eta anta lama nguningakeun anjeun, wa takida sareng ngaitikadkeun anjeun, wa tu'mina ngimankeun anjeun, wa tusaddiqa sareng ngabenerkeun anjeun. Alla ma'buda kana yen sanyana teu aya anu wajib diibadahan bihaqqin tina hakna fil wujudi sareng tina esensina tina ayana tina hakikatna
illallahu mungguh Allah hungkul al-wahidun sahiji al-hadun ahad al-awalun awal al-qadim anu qadim Allah al-hayyu anu hirup Allah al-qayyum nu maha ngadeg Allah jumeneng Allah al-baqi tur anu tetep Allah ada imanu langgeng Allah al-khaliqu anu nyiptakeun Allah ar-raziqu nu ngarizkian al-alimu nu maha alim Allah al-qadiru tur nu maha kawasa Allah al-fa'alu anu midamel Allah lima kana perkara yuridu anu karep Allah makana eta perkara syaa ngersakeun sa Allahu Allah kana maka bakal wujud eta perkara wa ma sareng ari perkara lam yasya anu teu dikersakeun ku Allah lam yakun maka moal bukti lamun Allah kersa pasti bukti tapi lamun Allah teu kersa teu widi moal bukti moal kajadian wala haula teu aya daya wala quwata sareng kakuatan illa angin billahi milik Allah pitulung Allah al-ali anu maha agung Allah al-adimi tur anu maha gagah Allah mausupun anu kasipatan Allah bikuli kamalin ka kusaban-saban sifat anu paling sampurna munazzahun anu bersih Allah an kulli naqsin tina saban-saban kakirangan Allah mah bersih atuh moal aya kakurangan laisa kamislihi nu teu aya nyamian ka Gusti Allah naon saeun hiji perkara oge wa huwa ari Allah as-sami'u nu maha uninga al-basiru anu maha ninggal wa huwa ari Allah al-qadimu anu maha qadim terdahulu wa ma sareng ari perkara siwahu saliyana Allah hadisun eta anyar wa huwa ari Allah eta al-khaliqu anu nyiptakeun wa ma sareng ari perkara siwahu salayan khaliq salian Allah eta makhlukun makhluk wa kalamuhu qadimun kalam Allah ma qadim kasairi sifatihi seperti sadayana pirang-pirang sifatna Allah di annahu karna sanyana Allah subhanahu maha suci Allah mubayyinun an eta zat anu ngabedaan Allah teh sifat ngabedaan li sairil makhluqati kasadayana makhlukna Allah bizati tina zatna wal af'ali wah tina af'alna tina perbuatanana wasifati boh beda tina sifatna subhanahu maha suci Allah wa ta'ala tur anu maha luhur Allah amma tina perkara yaqulu anu ngucap saha adzalimuna jalma-jalma dolim uluwan kana lafat uluwan kabiro hartosna maha luhur Allah tur maha agung kabiron tur uluwan kabiron maha luhur tur maha agung wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari manana Muhammad sahadat tani kitu kaduan sahadat ka Kangjeng Nabi ari maknana sahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al manana teh anta lama wa tatakida wa tusaddiqa wa tu'mina kudu ngeuningakeun ngaitikadkeun ngabenerkeun ngaimankeun saestuna anna saidana saestuna panghulu ulang sadayana wa nabiyuna sareng nabi urang sadayana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib tegas tamah Kangjeng Nabi Muhammad ibn Abdullah putra pamegatna Abdullah ibni Abdul Muttalib putra pamegatna Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Quraisy bangsa Quraisy salam mugia maparin salawat maparin rahmat Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wa salam salam kasalamatan Abdullah ai Kangjeng Nabi teh eta teh utusan Allah eta teh hamba Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah subhanahu wa ta'ala kanggo saha diutusna Kangjeng Nabi teh ila jam'il khalqi kasadayana makhluk wulida anu dilahirkeun Kangjeng Nabi bi Makkah di negeri Makkah wa buisa diutus Kangjeng Nabi biha di negeri Makkah wa hajar jeung hijrah Kangjeng Nabi ilal Madinah ti ka negeri Madinah wa dupina jeung dikurebkeun Kangjeng Nabi piha di Madinah
wa annahu karna saestuna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta shadiqun anu bener anu ngagaduhan sifat bener bi jami'i ma kana saban perkara ahbaron terus dikhabarkeun bihi ka eta ka kalawan perkara pamin zalika sareng eta tetep dina sapalihna akhbar atau berita azabul qabri kangjeng Nabi nerangkeun tentang azab kubur wa na'imuha sareng nikmatna kubur wa su'alul malakaini jeung kangjeng Nabi nerangkeun tentang pertanyaan dua malaikat munkarin tegasna malaikat munkar wa nakirin sareng malaikat nakir wal ba'su sareng Nabi nerangkeun tentang yaumul ba's yauma dihudangkeun di alam kubur wal hasyru jeung Nabi nerangkeun tentang yaumul hasyr jalmi dikumpulkeun di padang mahsyar wal kiamatu tentang kiamat wal hisabu tentang hisab wasawabu Nabi nerangkeun tentang ganjaran wal iqabi sareng siksa wal mizan Nabi nerangkeun tentang yaumul mizan wan naru naraka wasiratu sareng sirat wal khaudu talaga wasapatu sareng sapat wal jannatu Nabi nerangkeun tentang jannah wal khulud jeung sapertina khabar kangjeng Nabi tentang langgengna di surga warro yatulillah sareng ninggalna Allah subhanahu wa ta'ala bil jannati nalika di surga wantu mina sareng imankeun bi malaikati leh ka malaikatna Allah wa rasuli sareng rasulna Allah wa kutubi wa sareng kitabna Allah wa bil qadri sareng kana qadarna Allah khairihi wa syarri sareng awana minallahi sadayana tak sumping ti Gusti Allah taala nu maha luhur wa annahu saestuna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta khatimun nabiyina pangtungna para nabi wasaidu waladi Adam sareng panghuluna putrana atau keturunanna Nabi Adam ajmain sadayana. Faslun wallahu alam bi muradih.